Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu ganteng teh sa Honolulu Saurabi. Di nadanget ayeuna simkuring bade ngaskeun deui hanca nu katunda dinten kamari. Hanca nu katunda dinten kamari dongengna teh ngeunaan anu janten judul Si Bogel episode 11. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna nu bade dipidangkeun ku simkuring ayeuna teh janten panghibur tur pangbebenah kana mana. Kanu nuju kenging rejeki. Tong hilap Tong hilap sedekona nya infakna oge nya. Aduh. Ambe urang teh selamat dunia akhirat gitu. Yo pemirsa supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ngeunaan Si Bogel episode 11 dinten ayeuna teh anu bade dipidangkeun ku simkuring teh. Yo Ramon isuk keneh Si Bogel geus katampo di buruan. Buruan imah manehna tuh pemirsa. Make celana boxer. Anu aya gambar grup band kangen band karasa manehna. Sedengkeun baju nama baju olahraga SD pamere ti tetangga. Ai kaluhurna. Nya bener kaluhurna tah mastakana meureun. Mastakana teh nganggo topi. Sanes topi alus eta oge nganggo topi SD. Pamaere ti tetanggana keneh. Tetanggana nu budakna pas lulus sekolah SD. Tah dina dinten ayeuna teh Si Bogel teh erek menerkeun suhunan jeung kusen pantona anu kacacag ku Mang Juha. Kusen pantona mah aya suhunana mah anu pas adu jajah teh jeung Mang Arminta teh ningan panan. Tah Si Bogel teh bari heheot maehna teh leungeun katuhu nyekelan palu sedengkeun leungeun kenca nyekelan paku. Pakuna ge lain menang meuli pamirsa. Menang molongan tinu kuriak masih keneh batur salemburna gitu. Aya kuriak tapaku nu teu kapake teh di pulungan anu sababaraha waktu ka tukang sababaraha waktu ka tukang teh di pulungan ku Si Bogel teh. Nah, jang paragieun gitulah anu teu kapake eta ge. Sacana nya pasti nyanta izin heula tuh kanu boga hajat. Boh kitu oge ka manor atawa ka tukang bas lah gitu. Bari make sendal swallow anu tas lecek bari jeung sisirangan eta ge. Si Bogel teh makukeun anu urut benang kacacag ku bedogna Mang Juha. Ditambah make triplek na oge menang mulung eta ge di tempat pemiceunan runtah. Ya pokona mah lah pikarunyaeun lah. Intina mah pamirsa Si Bogel teh teu poho Si Bogel teh di baturan. Da lain di baturan ku jelema, di baturan ku cin teh amis. Dumeh bisi manehna pasker migawe pagawean poe ayeuna teh bisi we ngarasa haus gitulah ka manehna teh. Sanggeus dipalukeun ditutupan anu beunang kacacag ku bedog Mang Juha teh ditutupan make triplek.
Sanggeus kitu si Bogel teh geek diuk heula dina golodog imah manehna. Bari ngagabarkeun topina. Cigana teh mah hareudang meureunna. Keur usum halodo di lembur teh ayeuna teh. Bari keur geek diuk kitu teh si Bogel teh ngagarentes. Semeres nya kusen. Hari itu tuh aduh suhunannya no jowol. Nah pedah kuring sih. Kalem ulah diporsir teuing kalem ya. Di ukuran teh hungkul. Awah ududna. Kepaksa ieu mah euy. Kudu tapah heula ieu mah, kudu puasa heula tina ngudud. Aya ningali kieu mah. Cek si Bogel kituna teh. Bari main hate rada tungkul, nempo kana sendalna anu geus ladig. Jaba sisirangan. Teh kungsi lila barang manehna teh keur ngagerantes kitu teh. Kurunyung babaturan si Bogel teh datang. Bari mawa keresek kata teh. Warna hideung. Bogel. Kunaon euy? Cek babaturan si Bogel. Liuk langsung eta mah. Si Bogel teh ngaliuk ka arah eta sora. Aya barang ditempu breh teh babaturanna si Mamen. Mawa keresek warna hideung. Men. Mana wae euy, aduh. Kadieu. Mane Kitu euy, ai keur senang teh sok poho. Dia. Cek si Bogel, ini bunga kedatangan si Mamen teh. Ting kunaon. Bungah nama pemirsa lah. Bandungan we pokona mah carita ieu. Si Mamen tuluy maneh teh diuk. Sisieun si Bogel anu keur diuk oge dina golodog. Teu kungsi lila sanggeus geek diuk si Mamen teh. Pok ngomong maneh teh ka si Bogel. Yeuh Gel, maneh bisi aya ngudud ieu tuh. Tingali ieu tah. Bako mole kan. Tah. Ngadi tuh. Wih. Mantepan. Cek si Mamen. Bari muka si keresek ningan eta teh bako mole pemirsa. Nampo bako mole saloba kitu. Wah. Si Bogel teh bungah pisan maneh teh. Rada ajag-ajragan. Anjir benar euy. Si eta apa wae. Tingali tuh orang aduh aing mah euy. Ukut teh amis nih. Sedikit untung datang maneh lah. Ya atuh jadi baturana euy teh yeuh teh tah tingalin teh. Ceuk si Bogel bari nyokot gelas eusi centehna. Bari raja diajak ngobrol ditempokeun, dideketkeun kana karesek ke si Bako. Mane mah meni gede-gede teuing. Sok atuh ieu tah. Lenting. Ai Cipanas tuh, Gel. Cek si Mamen. Nanya ka si Bogel. Oy. Geus isi kana tadi urang tah. Pake nyuh teh. Isu-isu kata teh. Centeh teh. Maneh nyuh we tuh tah. Aya tah na panci aya keneh stok caina mah tinggal maneh panaskeun deui we. Tah ieu lagi hawa lagi masih keneh rada hurung sok tingali. Panas keneh hawa lagi sok. Teu poe sakedeung. Tambahan deui ieu suluhna sok geura. Mang maneh mau naon? Cek si Bogel ditungtungan ku nanya ka si Mamen. Ieu Gel. Mau kopi hideung urang.
Ani hiji euy. Kumaha atuh? Ceuk si Mamen. Nyebutkeun manehna teh ukur moal kopina ukur moal hiji sabungkus eta teh. Kopi hitam teh si ieu nah kopi karasa pamuda di lembur eta nah pamirsa. Tanaon sok bae atuh urang mah geus ya geus nyoh teh banyak kopi di sok tah kadinya we kapepet cing ieu korek na mana mane mah mana atuh urang ge ngahorongkeun kumaha atuh ceuk si Bogel anu nitenan geuningan dina keres teh henteu jeung korekna dina keres ku si bakona teh poe iya tah ceuk si Mamen bari nyimpen neundeun korek bensin teh dina golodok. Tas kitu si Mamen ngaleos ka pipir imahna si Bogel. Atuh arek naon deui? Arek ninyu ci kopi hideung nang mawa manehna eta ge ti imah kopi hideung teh. Sanggeus ngaleos si Mamen. Si Bogel tuluy manehna teh. Ngalinting bako nya pemirsa anu dibawa ku si Mamen. Bari ngalinting bako gitu teh si Bogel agaran tos naha teh. Alhamdulillah boga babaturan teh ngapi pisan imah euy adah ya waduh seungit kieu bako malena mantap anyar meuli ieu mah pasti ieu mah pasti ceuk si Bogel bari ditambahan mah teh rada ngomong sorangan atuh saking kubungahna meureun pamirsa lah atuh salila ieu geus sababaraha poe si Bogel teh tapa puasa henteu ngudud aduh ayeuna nempo aya baturan mau apa aku waduh asa kawas kucing kayeuan kucing dibere lok bandeng atah gitulah paku teh geus dilinting ku si Bogel teh aya kana sasadiaan manehna nyieun 5 linting tas kitu dihurungkeun eta bako teh cekes nah mantap ya si Mole aduh geus lila euy teu panggih jeung maneh nuhun men euy aduh maneh euy ceuk si Bogel nyelengkeung manehna teh ka si Mamen anu keur aya di pawon imah manehna kalem nya sarua we ge tah tekung si lila si Bogel teh kudu nyung kaluar ti pawon imah si Bogel bari mawa kopi hideung kana cangkirna ge ada cangkir gelas cangkir plastik lah pemirsa salah nyomong lah celetot cangkir plastik bari dikocekeun ku cangkang kopi na teh da sendok teh kalotor jeung gelas nu lainna ge no gelas nu kacana ge boh anu keramikna ge kalotor encan dikumahan ku si Bogel can sempat si Bogel na teh lah intina mah kitu cigana teh men ya bako sabarahan nih ngeunah kieu ieu moal ieu mah urang can pernah ngasaan edan kieu rasana mah sabaraha ieu ceuk si Bogel muka caritaan nanyakeun ngeunaan bako ka si Mamen eta mah
pamere sih bapak urang. Cenah mah marina Rp750. Tadi warung babalihong. Wah, urang gican ngasaan sih. Eta menang meuli kamari eta teh. Babe urang keur gogoleran eta ge. Nyauh-nyauh diteuneun sisin urang teh. Bari ngomong, "Tah cenah. Bako jang maneh." Gitu ge euy. Oh. Gitu nya. Syukur atuh aya maneh mah. Boga keneh babe. Bager jaba aduh. Mare bako urang mah geus teu boga euy atuh. Mahanya euy. Sedihnya urang mah. Cek si boge bari rada curhat cenah. Carita mah cenah bari rada curhat ngomong kitu na teh ka si mamen teh. Lah kitu ge lah. Maneh dangke gitu. Bapak urang ge bakal eueuh atuh. Masa ayana moal saterusna aya wae. Ge. Maneh eta maneh kenaon euy? Ini loba paku. Cek si mamen nampo paku loba aya kana 23 sikina mah nakeresek sisieun si boge masih dina golodog eta paku ge. Oh ieu urang menelpon ieu oi eta biasa kadagor ku urang kan kamari urang ieu beberes imah kadagor ku kan kabanting ku meja keur sasapu gitu urang teh yang dikeluarkan efek teh cukup euy ngabadu gue kena ieu tah jadi mah ku urang ditutupan. Cek si boge ngomong kitu na teh ngabohong dengan kasih mamen henteu nyaritakeun carita anu sabenerna ngeunaan naon sababna bet bisa jadi bohak gitu tah kusen pantona teh yah meureun ieu we entong bukeun kanyahoan dah ku babaturana ku si mamen meureun si boge teh. Oh gitunya. Aduh maneh mah tuh mun beberes teh ngomong atuh ka urang sok bantuan ku urang ge maneh mah mending geus dahaceun orang geus tadi sok jeung naon aya we lah nanya geus nu penting mah geus urang syukur atuh ai sugan teh maneh cenah euy untuk urang dipangwawakeun waktosna seep pamirsa tuh kumaha tuh lah ieu teh cek urang teh heula ngeunaan si bokil episode 11 dinten ayeuna. Mugi-mugi dongeng anu tadi teh dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana manah. Ya pamirsa, komo para subscriber mahnya kedah ngadangukeun manco teras ka dongeng anu dipidangkeun ku sim kuring. Yuk wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.